Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamis zakati. Ari ieu kitab eta mertelakeun pirang-pirang hukum zakat. Wahia sareng ari itu zakat lugotan cuk lugot annama'u eta tambah-tambah. Wa syar'an ari zakat cek sara ismun eta ngaran limalin pikeun harta mahsusin anu ditangtukeun yukhadu anu dicokot itu mal min malin tina harta mahsusin anu ditangtukeun ala wajhin netepan kana jalan mahsusin anu ditangtukeun yusrofu dipolahkeun itu mal lito ipatin kagolongan mahsusatin anu ditangtukeun. Ya kitab rek mertelakeun masalah zakat. Zakate cek lugot mah annama'u kadar-kadar undak, kadar-kadar tambah-tambah. Tihanap 12 jajar meureun tihanap. Qauluhu hiya lugotan annama'u ayat bil maddi kalawan dibaca panjang annama mamdud ay aziyadah tegasna tambah-tambah. Jadi annama'u teh tambah-tambah atawa undak-undak. Yuqalu dicaritakeun naon lapad zaka az-zar'u zaka geus tambah-tambah naon az-zar'u pepelakan. Idza nama di mana-mana tambah-tambah itu zar'u. Wa amman nama jeung anapun ari lapad nama bil qasri kalawan dibaca qasor bahwa maka ari itu manna annamlu eta sireum as-sagiru anu leutik walaisa jeung lain ieu namlu sagir murodan eta anu dimaksud huna dina ieu kitab atau dina ieu bab. Jadi dibacana annama'u naon eta bil maddi si mamdud. Lamun dibaca qasor dibaca annama pondok annama maka eta mah artina sireum leutik. Wa tutlaku jeung dimutlakeun itu annama nama cek lugot aidon deui alal barokati kana barokah. Yuqalu dicaritakeun naon lapad zakat an-nafaqatu zakat diberkahkeun. Naon an-nafaqatu nafaqah ida burika eta aya geuningan burika teh nu tadinya ida burika di mana-mana diberkahkeun naon piha itu nafaqah wala kasratil khairi jeung kana lobana kaalusan. Yuqalu dicaritakeun naon lapad pulanun zaka pulanun ari si pulan zaka eta anu loba kaalusanana zaka eta anu loba kaalusanana ay kasirul khairi tegasna anu loba kaalusanana. Wa ala tathiri jeung netepan kana makna nyucikeun. Qala Allah qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha nyata bagja saman jalma jaka nu ngabersihkeun man ha kana itu nafsu. Eta harah tegasna nyucikeun jalma ha kana nupus nafsu minal adnasi tina pirang-pirang kokotor wa alal madhi jeung kana ngalem. Jadi loba makna nama teh nya
tambah-tambah non deui diberkahkeun non deui tathir ayeuna elatna saeutik naon sababna pangna zakat ceuk lugot dihartian ku kadar-kadar undak-undak kadar-kadar tambah-tambah sabab jalma anu zakat insyaallah bakal undak-undak bakal tambah-tambah boh di duniana atawa di akhiratna. Naon sababna? Sabab lobana jalma anu ngadoakeun di dunia nah di akhiratna bakal jadi ganjaran matak annama tambah-tambah ditambah-tambah dina sagala rupana tambah-tambah dina kahadeanana tambah-tambah hartana. Ayeuna ngaran zakat ceuk sara naon? Ismun limalin mahsusin yukhadu min malin mahsusin ala wajhin mahsusin. Zakat ceuk sara mah harta anu tangtu anu dicokot tina harta anu tangtu deh. Tangtuna teh sapertikeun ukuran 1/4 tina 1/10. Lamun dina zakat emas perak 1/40 teh geuningannya atawa 1/10 lamun dina zakat pepelakan zakat tatanen tusrofu li thaifatin mahsusatin jeung deui eta zakat teh ditasarrufkeun ka mustahik zakat anu tangtu seperti saha fakir, miskin, gorim dan lain-lain. Teu bisa dibikeun ka saha wae gitu zakat. Oh cenah ieu mah zakat teh dibikeun wae cenah ka randa, oh teu bisa. Mun miskin maranana teh naon? Atawa sinijar umpamana zakat dibikeun zakatna teh ka teh juju umpamana. Teu bisa eta mah jar. Ayeuna dalil tingali dina sarah tengah-tengah tengah-tengah di luhur Kitabu Ahkamiz Zakati jajaran katilu tina Kitabu Ahkamiz Zakat wal aslu jeung ari hukum asal fi wujubiha dina wajibna itu zakat qoblal ijma'i dina samemeh ijma' ulama qaulu ta'ala tadawan Allah ta'ala khud kudu nyokot anjeun min amwalihim tina pirang-pirang harta muslimin sodakotan kana jadi sodakoh tutahhir anu ngabersihkeun nyucikeun ieu sodakoh hum ka mukminin ka muslimin wa tuzakki jeung tegasna ngabersihkeun itu sodakoh hum ka muslimin biha kalawan itu sodakoh wa qaulu ta'ala wa atu jeung kudu ngaluarkeun aranjeun kabeh az-zakata kana zakat kahanap sajajar wa qauluhu jeung dawuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bunia diadegeun naon al-Islam ala khamsin kana 5 perkara syahadatu alla ilaha illallah tegasna kajian nyaksi wa anna muhammadar rasulullah wa aqamas shalah wa itaiz zakah tah aya wa itaiz zakah wa hiya jeung ari zakat ahadu arkanul islam eta salah sahiji pirang-pirang rukun Islam lihadal khabari karena ieu hadis yakpuru jadi kupur saha jahiduha jalma anu ingkar kana zakat wa in ata jeung najan ngadatangkeun
ngadatangkeun jahid biha kana itu zakat. Terus hanapeun syair, aya syair walaisa kullu hilaf aya hanapeunana di ujung wa furidot jeung dipardukeun itu zakat pisanati dina taun asaniati anu kadua minal hijrati tina hijrah ba'da zakatil fitri nasabada zakat fitrah. Wal masuru jeung ari kaul masur ingdal muhaddisina mungguh ulama ahli hadis annaha eta saestuna zakat furidot eta dipardukeun ieu zakat fi syawali sanati dina bulan Syawal asanati dina taun al-madkurati ditutur. Jadi tahun nama sarua tahun kadua ngan pedah dina bulan Syawal lain dina bulan tadi bulan naon tadi raya diharapna qala sahabadum sapari ulama furidot dipardukeun itu zakat fi Sya'bana dina bulan Sya'ban ma zakatil fitri sarta zakat fitrah minasanati tina tahun al-madkurati ditutur. Jadi tahun nama anggar tahun keduanya. Nah, cek pendapat tu tadi bulan Sya'ban, tapi cek ulama ahli hadis mah bulan Syawal. Wahia jeung ari zakat minas syara'i eta tetep tina pirang-pirang syariat al-qadimati anu heubeul. Bidalili qauli Isa alaihi salam kalawan dalil dawuhan Nabi Isa alaihi salam. So Nabi Isa dapat auso ngawasiatkeun Allah ni ka kami bisolati kana salat wa zakati jeung kana zakat. Detik deui itu eta teh. Qauluhu syar'an jajaran ka-8 dihanap. Kalau syar'an ismun wa sumia jeung dingaranan itu mal biha ku itu zakat. Li anal mala karena saestuna harta yanmu eta tambah-tambah ieu mal bibarkati ikhrajiha ku sabab barokah ngaluarkeunana itu zakat. Wa du'ail ahdi jeung ku doana jalma anu nyokot biha kana itu laha kana itu zakat. Wa yubariku jeung diberkahkeun naon pihi itu ikhraj naon pihi itu mal bisababi dalika ku sabab itu ikhraj wa yaksuru jeung jadi loba naon al khairu kalusan pihi dina itu mal li'annahu karena saestuna itu mal yutahiru eta nyucikeun itu mal mahrajahu kana tempat ngaluarkeunna itu mal minal ismi tina dosa wa yamdahu jeung ngalem itu mal hu ka itu muhrij hatta yashhadu sehingga nyaksi itu mal lahu ka muhrij bisihatil imani kana sahna iman. Punten tadinya sanes mahrojihi muhrijahu kajalma anu ngaluarkeun itu mal lain tempat kajalma anu ngaluarkeun itu mal muhrij. Tajibu wajib naon zakatu zakat fi homsati asya dina 5 pirang-pirang perkara wahia jeung ari itu homsah al mawasi eta sasatuan walau abaro jeung lamun ngabahasakeun musonib bin naami kulapad naami naam teh ingon-ingon keneh lakana tah yakin bukti itu takbir teh eta non masdar lapad abaro aula eta leuwih utama li annaha karna saestuna itu naami ahosu eta leuwih tangtu minal mawasi tidak tibatan lapad mawasi wal kalamu jeung ari omongan huna dina ieu kitab dina ieu bab
Fil akhosi eta tetep dina makna akhosna. Eta tetep dina makna akhosna. Lapad akhosna teh lapad naon? Bin Naami ya. Pok baca bareng. Perkara anu wajib dicakatan teh sadayana sabaraha? Ya 5 hiji mawasi. Mawasi teh ingon ceuk musonib sarah kieu cenah. Lamun mah musonib matan bahasana ku bin Naami lain ku al mawasi, maka eta teh cenah leuwih naon? Leuwih utama gitu. Jadi lamun ku lapad Naami mah leuwih utama, leuwih khusus. Naon sababna? Sabab lamun ku lapad bin Naami eta teh menujuna teh kana onta, sapi jeung domba. Ari mawasi mah leuwih umum. Eta teh bisa menuju kanu sejen mawasi mah. Jajaran panghanapna pisan qauluhu tajibu zakat. Ai ijmalan tegasna sagemlenganana. Sagemlenganana. Wa ila jeung lamun teu ijmalan fahiya makaritu asya. Makaritu asya sama niatun eta 8 tafsilan kalawan wincikanana. Perincianana. Al ibilu tegasna kahiji onta, wal baqaru jeung sapi, wal gonamu jeung dome. Dome. Apal dome teh? Doma jeung me. Wa zahabu jeung emas, wal fiddatu jeung perak. Wa juru'u jeung pirang-pirang pepelakan. Wan nakhlu jeung korma, wal inabu jeung anggur. Wa ama urudu tijarati jeung anapun ari pirang-pirang banda dagangan, fahiya taheta ari ieu urudu tijarah turja'u eta dibalikeun ieu urudu tijarah lid dahabi kana emas wal fiddati jeung perak. Li anna zakata kana sesuna zakat innama tajibu eta pastina wajib ieu zakat fi qimatiha dina hargana itu urudu tijarah. Wahia jeung ari qimah innama takunu eta pastina bukti ieu qimah minad dahabi eta tetep tina emas wal fiddati jeung perak. Kama wajabat. Wa kama wajabat jeung sapertian wajib itu zakat pisamaniati asnafin di 8 pirang-pirang golongan. Min ajnasil mali tina pirang-pirang jenis banda harta. Wajabat wajib ieu zakat lisama niati asnafin pikeun 8 pirang-pirang golongan. Min toboqatin nasi tina pirang-pirang tingkatan jalma-jalma. Kanapna sajajar. Qaluhu al mawasi, ai mawasi teh jam'u masyatin. Eta jamana lapad masyah, wahia jeung ari masyah tutlaku eta dimutlakeun ieu masyah ala kulli dabatin kana saban-saban sato anu sukuna 4. Sumiat dingaranan ieu kullu dabah bidalika ku itu masyah limasyiha karena lumakuna lempangna karena lumakuna itu kullu itu masyah. Wal asmanu jeung asman, harja asal mah asman teh pirang-pirang harga. Ngan wa urida jeung diseja biha ku itu asman naon adzahabu emas wal fiddatu jeung perak. Wa zuru'u jeung tatanduran tatanen. Wa urida jeung diseja biha ku itu zuru naon al aqwatu pirang-pirang kadaharan anu dialap kakuatan. Wasimaru jeung buah-buahan. Wa urudu tijarati jeung pirang-pirang harta dagangan, banda dagangan.
Wasayati jeung bakal datang naon kulun saban-saban sahiji minal khamsati tina anu 5 mufassalan bari kalawan diwincik. Kadua anu wajib di zakatan teh nyaeta emas jeung perak. Tuluy wazru'u katilu anu wajib di zakatan teh nyaeta tatanen, pepelakan. Anu dimaksud ku tatanen anu wajib di zakatan nyaeta sakur-sakur tatanen anu sok dialap kakuatan. Mun di urang mah saperti pare. Wasimaru kaopat anu wajib di zakatan teh buah-buahan. Buah-buahan anu wajib di zakatan ukur 2 nyaeta anggur jeung korma. Nomor kalima anu wajib di zakatan teh nyaeta barang dagangan urudut tijarah. Wasayati kulun minal khamsah ke penjelasan hiji-hiji nama di hareup. Pa amal mawasi maka anapun ari sasatoan patajibu ta eta wajib naon azakatu zakat fi salasati ajnasin dina 3 pirang-pirang jenis minha anu tetep tina itu mawasi wahia jeung ari ieu salasati ajnas al ibilu eta onta wal baqaru jeung sapi wal gonamu jeung embe. Fala tajibu maka teu wajib itu zakat fil khayli dina kuda warokiki jeung dina abid wal mutawalladi jeung anu diblasterkeun masalan umpamana baina gonamin antara doma wa dobain jeung mencek blasteran gitu. Indungna doma bapana mencek umpamana mun di jelema mah indo. Wal mawasi ingon-ingon anu wajib di zakatan aya 3 nyaeta onta, sapi jeung domba. Atuh ari kuda mah teu wajib zakat atawa abid atawa anak sato hasil ngahijina antara domba jeung mencek kidang uncal. Atawa sapertikeun sato hasil kawinan antara kuda umpamana jeung sapi. Tah lamun blasteran siga kitu eta mah teu wajib di zakatan. Jadi pokona mah 3 saton wajib di zakatan. Onta, sapi jeung domba. Ningali sarahna qaluhu wa hiya aya salah satu ajnas. Takahanapna sajajar aya wa qaluhu wal baqar. Ai baqar teh ismu jinsin jam'in, isim jenis bangsa jama. Wahiduhu ari mufradna baqar baqaratun eta baqarah wa baquratun jeung baquroh lidzakari pikeun jaluna wal unsa jeung bikangna patau makaritana lil wahdah eta tetep pikeun tuduh kana mufrad la litanisi lain tuduh kana muannas sumia dingaranan itu baqar bidalika ku itu baqar li annahu karna saestuna itu baqar ya bukuru eta ngabelah itu bakor al ardo kana tanah aya suku tegesna ngabelah itu bakor ha kana itu ardu bil haraati ku ngawuluku ngabajak ngawuluku wa minhu jeung eta tetep wa minhu jeung tina itu ya bukurul ardo sumia dingaranan saha sayyidi panutan urang panutan abdi Muhammad al-Bakir tegasna Muhammad al-Bakir lianau karena saestuna itu sayyidi ya bukuru eta mertelakeun ieu sayyidi al ilma kana ilmu aya yadharu tegasna ngadohirkeun atau mertelakeun itu sayyidi hu kana itu ilmu wa yuwaddihu jeung tegasna mertelakeun itu sayyidi hu kana itu ilmu
Wa qulu wal gonam huwa ari itu gonam ismu jinsin eta isim jenis afrodiyin anu bangsa mufrad yasduku menuju itu gonam alal qalili kana nu saeutik wal kasiri jeung anu loba. Wa alad dakari jeung menuju ka jalu wal unsa jeung menuju ka bikang. Wakila jeung dicaritakeun naon ismu jinsin ari gonam eta isim jenis la wahida nu taya mufradan eta tetep lahu kana itu isim. Min labdi tina lapadna itu isim. Sumia dingaranan itu gonam bidalika ku itu gonam li annau kana saestuna itu gonam gonimatun eta kauntungan kama fil hadisi lapad al-gonamu. Al-gonamu ari gonam domba gonimatun eta kauntungan. Wa nama kudima jeung pastina diheulakeun naon al-ibilu onta. Li annaha karna saestuna itu ibil asrafu amwalil arabi eta pang mulia-muliana pirang-pirang harta urang Arab. Wa kibaha jeung dina sabadana itu ibil bil bakori kalawan sapi. Li anal bakorota karena saestuna bakoroh sapi tanubu eta ngagantian ieu bakoroh anil badanati tina onta pinah wil udhiyati dina saumpama kurban wa ta'ayanat jeung narima tangtu naon algonamu domba litakhiri karena dia pikeun diakhirkeun. Jadi pangna sapi disebut diheulakeun sabab pangmulyana harta urang Arab. Wa syaraitu wujubiha jeung ari pirang-pirang syarat wajibna itu zakat sitatu asya'a eta genep pirang-pirang perkara. Wa fi ba'di nusahil matni jeung eta tetep dina sapalih pirang-pirang salinan matan. Ari lapad situ khisalin genep pirang-pirang tingkah. Al-Islamu tegasna kahiji Islam. Fala tajibu maka teu wajib itu zakat ala kafirin ka jalma nu kafir asliin anu asli anu bangsa asli. Wa amal murtadu anapun ari jalma nu murtad pasohihu tah eta ari kaul anu soheh annamalahu eta saestuna hartana ieu murtad mauqufun eta anu didagokeun. Fa in ada maka lamun balik deui ieu murtad ilal islami kana agama Islam wajabat tah wajib itu zakat alaihi ka itu murtad. Wa illa jeung lamun henteu itu ada pala tah teu wajib itu zakat. Syarat wajibna zakat teh aya genep. Nu kahiji Islam. Maka si kafir asli teu wajib zakat. Beda deui jeung umpamana jalma murtad, kafir eta oge. Murtad teh kafir teh. Maka ceuk kaul soheh harta jalma anu murtad didagokeun heula. Lamun eta si murtad balik deui kana Islam maka wajib zakat. Tapi lamun eta si murtad teu balik deui kana Islam maka teu wajib zakat. Sarah jalan kalimat tihanap qauluhu syaraitu wujubiha ay zakatul ajnas. Tegasna zakat pirang-pirang jenis as-salasati anu tilu alati anu hiya anu ari alati al ibilu eta onta wal baqaru jeung sapi wal gonamu jeung domba. Qalu sitatu asya sitatu surutin. Panghanapna pisan. Wal muradu jeung anu dimaksud annaha eta saestuna zakat la tajibu eta teu wajib zakat alaika kafir. Wujuba mutolabatin kalawan wajib panyuprih biha kana itu zakat. Munafid dunya tina ngeuweuhkeun minna ti urang sadaya fi dunya di dunya falayu napi maka teu ngeuweuhkeun itu la tajibu annaha kana saestuna itu zakat tajibu eta wajib itu zakat alaihi ka kafir
wujuba iqobin kalawan wajib siksaan ala tarkiha kana tinggalna itu zakat, netepan kana tinggalna itu zakat, fidaril akhiri di lembur akhirat, iqoban karena siksaan zaidan anu tambah, ala iqobil kufri netepan kana siksaan kakupuranana. Di dalam yuslim di mana-mana ta'asub Islam ya si kafir, kabakia tiar kanil islami seperti sasesana pirang-pirang rukun Islam. Li'annau karena saestuna kafir mukalafun eta disuprih bipuru'is syariati kalawan pirang-pirang cabang syariat. Pain aslama maka lamun asub Islam kafir lam yukalab tah teh disuprih ya kafir bi ihrajiha kana ngaluarkeun itu zakat ka salati seperti salat was saumi jeung saum. Jadi mun asup Islam teh kudu ngodoan gitu. Teu kudu ngodoan zakat. Wal hurriyatu jeung kadua merdeka, pala zakata maka teu wajib zakat eta tetep ala raqiqin ka abid. Wa amal muba'adu jeung anapun ari abid muba'ad patajibu ta eta wajib alaika itu muba'ad. Naon az-zakatu zakat pima dina perkara. Malaka anu ngamilik muba'ad hu kana itu emak. Biba dil hurri kalawan sawareh anu merdekana. Syarat kedua zakatnya kudu merdeka. Maka lamun aya abidna anu meles ka abidanana, maka eta mah teu wajib zakat si abid nu meles mah. Tapi lamun abidna abid muba'ad mah anu sawareh awakna merdeka sawareh deui abid, maka eta si abid muba'ad wajib ngaluarkeun zakat dina harta milikna. Contoh sia kieu umpamana. Si abid dipimilik ku dua jelema, umpamana si Emen jeung si Omon. Ngan anu hiji deui mah si Emen ngamerdekakeun kaeta si abid. Si Omon mah henteu teu ngamerdekakeun. Maka eta si abid satengah merdeka, satengah abid. Tuluy umpamana eta si abid